Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang uday kanca dina dongeng Sunda menyanak piker carios si rantang jago tutuga. Kacaturkeun di hiji leuweung nu ganggong si magonggong. Pelebah suku gunung sakemaran, si rantang keur nyupli elmu kasantikaan, boh lahir jeung batina. Yang ngaturkeun sama pangabaktos kaunjuk salira yang Cek si rantang bari tungkul ajrih kanu jadi guruna. dicari made gue yang naon maneh bet kidu rek aya naon tiga kalaeun deuleu Cek mah sada sawu ka si rantang namun penasaran. uing teh geus lila yang geung di dieu euy atuh uing teh yang balik uing hayang kai nunggu uing jeung bapa uing mangih euy. Si rantang bebeja kanu jadi guruna pikeun mulang. Ya derarau ngalamun wali rubaje hirup guru bener-bener maneh teh adil ulah nanggung di bongkok mah guruna teh da rajin ninja ngamalan ulah geus sarupakeun boh ngalawan garaman ulah nganggap enteng. Kejin urang pura-pura teu bisa we ilmu nu diheyang pubeujeuh nu diamalkeun tur dina jalan ka hadian. Cek eyang cada sawu. Nya ya diestukeun pisan ku uing yang euy ayeuna tuh uing rek mulang da kumaha geuningan uing teh geus kangen ye ka lemur buing. Cek si rantang bari ngojengkang manehanana ini lempang. Atuh urang simpen di handeuleum sieum dituna di hanjuang siang. Si rantang keur ngobrol jeung guruna ayeuna urang caturkeun kaayaan di lemur si rantang nyaeta lemur legok hangseur. Waktosna kanca teu nyekapan paralun ampun kasuhun nguning galih nu dipamrih enning urang teraskeun deui permios.